Banten mah ja bakal perang deui engke jeung Baduy. Bakal perang deui engke jeung Baduy. Ji, aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia. Tapi kaluhun aing eta perang jeung Daria. Ngan aing meme perang dek lelempangan heula ka nagara dia. Ku aing dek di deuleu di nagara dia saha nu hebatna. Jadi aing mah harebat kabeh, tapi aing ge bakal ngeleh, tapi tetep bae aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum. Kufar munafikin tesararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna. Di hadapan mukmin tesararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum. Padahal mah tabakatul hiber acan nya iman. Teu iman sama sekali. Masya Allah. Ieu ku ari di urang teh. Ya Allah, anu pakai dalil teh Bhinneka Tunggal Ika, kula sok mengamati be, kula mah HP teu boga, TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil Bhinneka Tunggal Ika kok anu di luar kamanehanana be teu dianggap Bhinneka Tunggal Ika berarti salah. Bhinneka Tunggal Ika kejang mengkelompokkan dirina, salah. Anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris, tidak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dijadikan senjata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal ma wa mahum minkum teh tiga-tiga aja. Kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mumin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya. Sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai. Nganggap ideologina sarua dan lain sebagainya sarua, bahkan make kopiah, bahkan make samping nyana. Weh, pakai samping, pakai kopiah, tasbih, mawa, kafir padahal. Kafir. Ya Allah ya Rabbi. Eta tah. Nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu. Adaptasi teh datang ka kos kitu, ngomong lemah lembut dan lain sebagainya. Di balik eta teh padahal mah eta teh dek nyokot hate urang. Dek ngaluluhkeun urang. Ke satu saat urang bakal ditincak ku manehana. Wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum. Padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun. Nyana pasar mah kaum anu sieun, kaum mukminin teh sieun sabarna mah. Ulah-ulah aya naon kagarak dibere demo 212 bae ge. Sieun kafir teh gadege Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sieun. Eta ge encan nyaan eta kakarak lalaudan tah lalagaan. Ke geus nyaanana makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana satar anjang. Urang Banten emang kumaha kitu cenah mah. Pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku cenah. Banten emang kumaha kitu. Ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri, di Belanda teh lain lalagaan. Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat cenah mah asal perang geus. Banten mah kos kitu cenah mah. Henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut we pokona mah. Mun ditanya dek ka mana Jakarta, dek naon gelut. Ieu ngagelutan sa pokona saha bae. Banten teh bae. Teu puguh cenah mah Banten mah. Ye, tugas urang Banten tarurun. Nah, kamari kan jan tarurun tah mah kakarak lalagaan doang. Awas.
Delekeun coba lamun Banten geus turun ke Jakarta. Membabi buta ujianana. Kuari ge aya nu geus ngasagolok bae. Kadang-kadang anak dan coba heula coba. Tapi boga sejarah Banten mah. Ja bakal perang deui engke jeung Baduy. Aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia. Tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria. Ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia. Ku aing dek di negara dia saha nu hebatna. Jadi aing mah harebat kabeh, tapi aing ge bakal ngeleh, tapi tetep we aing bakal perang jeung dia. Eta bahasa Baduy eta. Campur Bandung setik. Tuh. La ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum. Kuari terus we ka urang teh terus kadegetan. Ngadegetan bahkan non kitu garana misionarisna. Kudunya urang teh nu disakolakeun ka Amerika aya sabaraha. Jang kepentingan Jawa Timur, Jawa Tengah, jeung Jawa Barat sabaraha. Misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung, bergerakna di mana kita kudu nyaho tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa hari tanu paneta kos kitu. Ieu misionaris di urang teh kos karana itu tah horenganan deuk mawa si eta nu saurang di teh sakarana tuh si eta dan si eta. Indonesia mah anu nyekel nagara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh dikubah tuh si eta awan Indonesia takut kajian sama urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hadapan mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin masararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak kuari di Amerika loba anu asup Islam Jerman loba anu asup Islam di Inggris loba anu asup Islam kejadian perang Baghdad kejadian perang Suriah satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam perang teh hikmahna seperti kos kitu embalayah ku anu asup Islam teh ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid ka urang mah teu pati rame kan di Prancis aya hiji gereja bertahankeun beuleum jieun masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual di urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngarumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan Masya Allah padahal mah di Amerika kuari nu arasup Islam loba orang gedean ke arasup Islam di nu mantak di urang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar di urang mah dibeulem ku NU masalahnya mah keur cari talal hak masalah teman meulem dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teh meulem la ilaha illallah ulah mau ricak bulu kunaon make dibeulem atuh geus we teh kudu dibeulem politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah bocana teh mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon ge sabodo sia tapi nu jelas wae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos kitu masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika dikibarkeun di RRC dikibarkeun di kitu Moskow dikibarkeun di Turki dikibarkeun di berbagai negara la ilaha illallah Muhammadur Rasul endek aya naon sih di Prancis di Inggris di Belanda dikibar-kibarkeun serentak ibadat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di urang
ngomando di urang teh budak-budak laletik bawa la ilaha illallah Muhammad Rasul la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli aya ceramah di Barawa eta nang saha eta jahat TIU asup ka urang batu nya huruf ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun dikieu-kieukeun ya kalurah ge lah nih lah enggak boleh ya cak urang aing aduh ngaladenan salah teu ngaladenan salah camat ke camat banget dah ya bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudna nang saha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ieu kula ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beren budak leutik nah hayang ka sorga. Sebagian orang NU meureun embung ka sorga. Atuh tiang kitu bae meureun. Ye, cenah tah mah sapira naon? Ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meuleum. Eta mah cenah politik berarti sia ku ari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae. Atau tinggal dikuasai ku politik teu bagus atau bakean naonan atau bakean daya kanan kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah tuh steril atuh ji urang bilu deka mana moal kebal deui kan bae urang tuh kaget sia kan aing ge kaget aduh لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا kafirmasieun kamu minin ku sieun-sieunanya nama sebenarna mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan atunis daya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana ku sieun-sieunna kamu minin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkeun diri niscaya lawallau ilaihi nyana bakal berangkat menuju guha law yajiduna lamun nyana manggihan mah mudakhalan tempat-tempat ararasuk liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa suka dinya tur salamat lawallau ilaihi taya manehanana arasuk kadinya jang nyalametkeun diri wahum yajmaun gegeraan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge hari tadi di Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura ka sieuna je kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae baca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja beritana kos kana ritu ngan osok ge be eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong di bandara numpuk di bandara numpuk kafir deuk ka Singapura nyalametkeun diri ieu ayatna orenganan ieu ayatna tah law yajiduna malja'an law magharatin law mudakhala lawallau ilaihi wa hum yajmahun nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean dek dibawa ka luhur melalui Apollo dek cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh tejan paeh jan je Bush paeh jan modar ji tinggal Obama encan sama encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh wow raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae pararaeh kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur nu hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil
eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu mah hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah jana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim di handap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakali geder ngirim roti doang wah cak Amerika aing kewalahan geus kieu mah deh elek ku ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nya ngetrok-ketrok jendela kapal tek es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerep dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paek kawean atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es aku baca bayu ki muslim aja kos kitu teh ki muslim benda kerep Masya Allah nah ieu udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermai Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawurukan eta bisa dagang geus di luhur kapal diketrok muslim es cak Belanda waduh mangkani anu nundek di bomna benda nu dimaksud nyana nu dek di bomna teh pesantren benda kerep nu dek di bom teh kiai muslim lah prak dagang es di luhur balik tah Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur gesan cek Amerika gesan geus ulah nyen Apollo ulah nyen tah teu kudu waliullah man teu kudu nyenan Apollo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atuh ti Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran dari bari gideug kieu jauh kene teh ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui untung bae aya insuna bah geus kieu bae ya ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون sian la yajiduna malja lamun manehna mararangi jangungsi atuh ngungsi ka Singapura kuari masyaallah puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun aya urang Islam sieun teu kawan henteu lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi tadi tahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jelema Banten ditahan Serang ditahan Tangerang ditahanan jangan bodok daratan kabeh ka ditu orok datang orok orok Banten maksudna atuh orok pandai gelang maupun bagi sambel enggak ya daratan gak diturunkan aman terkendali nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyen kos kitu maksudnya naon gambaran lalagaan engke ngamudek bebenerana engke mohon kuari ku siapkan siap pencap-pencap siapkan kuari aing bisa kan sakitu doang atuh siap ji di hadapan kafir orang ulah diome yai
atuh lehorenganan ayat teh mah kebenaran ye law yajiduna malja mun kafir-kafir teh manggianjang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscayanya datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeran law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajmahun cepat kana kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasuk maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallau ilaihi niscaya manehana datang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua malja'a ngaranna masyaallah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan kan peperangan teh geus henteu etis. Peperangan teh dalain perang enak siksa. Di Baghdad dia perang mah lain kitu, di Suriah dia perang mah lain kitu. Ya perang mah kapan musuh adu hareupan, adu kekuatan tentara, perang ngaranna. Di mana lain kan? Bom budak peletik nini aki-aki dedet lain perang. Penganiayaan kan? Perang mah adu kekuatan. Nyana ge geus membaca lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang kajen hukuman. Mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kahareupan musuh bae mukmin mah heran eta. Asal geus ngahareup jeung musuh bae. Jelema nu tilok salat bae geus salat. Nah. Sundatan sia ku aya. Eta tilok salat eta tilok salat kok nu sok salatna. La ilaha illallah. Pae sorga syahid ai pikiran aya kadinya menang luhur agama ulah nu salat ulah wakan nu salat nu sok judi nyampe ribut ya dadinya tapi waya perang mah nah hai tadi musuh teh geus tinggalkeun kartu perang sasalaman ya perang hayo salat henteu naon henteu aya encek cek hanya sial Islam madak adu kekuatan yang Islam ulah curang eleh di mana-mana tesieun ku tentara Amerika ya lah tesieun ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang adu kekuatan kahayangna Islam mah kahayang Islam dipapatkeun. Sian yupan eta emang naon dibaca? Eueuh. Heuy, aya ge diupan mah anu dibaca henteu aing mah nurutan bae mah. Tarolol budak Indonesia mah kos kitu. Geus teh jawanan perang teh jadi lalagaan. Perang jadi lalagaan. Ya Belanda emang kumaha gitu. Je, bangke lalagaan perang teh kurang Indonesia mah. Nah iya lamun adu kekuatan adu hareup kahayang na kom orang Banten orang Madura orang Jawa Timur orang Palembang orang naon gitu ngaranna itu tuh Aceh adu hareupan jeung kafir kahayang na itu kamari orang Banten anu cicing di Aceh orang Banten cicing di Aceh haju ku urang Aceh teh ku naon kana ku gam manehanana kan dicurigai urang Banten diseret urang Banten ieu alal hak diseret set begitu diajak ka leuweung teh seserian begitu diajak ka adu kekuatan hayo boleh saja gelut heula ieu gelut di Aceh lain lalagaan gelut ieu mah bebeja jelema ka kula gelut ieu eleh itu belum ada apa-apanya Banten sial tak kebenaran nu diseretan jago deui aduh kebenaran jasa eta
atuh lamun Banten sieun mah nu sareda atuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun wassalam selesai geus eta ku kabeneran nu gagah deui nu seret watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten eta orang Banten kabeneran jasa masyaallah adu kekuatan lain hiji lain dua siji dua tilu nyana sorangan menang ada bebeja ka kula eta kula ustad bingung kula ge ustad apa kiai sih gimana cik kula teh mamang eta bisa hebat kos gitu kan pernah kula cenah segala puasa ge lah sabaraha cakena tapi ku Allah geus dibere kitu bet timbul keyakinan anyar mukmin mah asal atuh ulah perang ngaluhurkeun agama Allah cewek neng ulah sieun neng satungtung nyawa aya di kandung badan kakak neng pokona ulah sieun kakak kalang dadana masyaallah karim aduh eta di urang mah cewek bae ge sanggup tarung cewek wah nah ilah sieun sabenerna mah kafir mentek urang teh aya dua tokoh di Indonesia satu Habib Rizik geus teu aneh dua Habib Lutfi menenangkan umat sarua ketika orang nyaritakeun Habib Lutfi tenang nyaritakeun tentang pilpres amati ku urang pilihan nanya kan apa Jokowi apa Prabowo nyana mah lain Jokowi Prabowo ahli toriko menenangkan umat disangka ka Jokowi boleh disangka ka Prabowo hegae nyana mah masalah menenangkan umat supaya tenang datang Habib Rizik tidak mau tahu kita demo lagi takbir tinggal kula resep ya aing resepnya saya Habib kabeh deh masyaallah resep kula mah resep bae tah iya resep deui itu resep naon sebab lah atuh kabeh ge ngangkat agama jeung bangsa jeung nagara teh kumaha beda tipeuna doang di beda tipeuna doang tuh kan ulah disangka iya lamun urang nyangka Habib Lutfi ka Jokowi kalantaran nyaritakeunana NU nyana datang ka TNI daratan kanyana pertemuan jeung TNI maluru nyana diundang ku Kapolda nyana diundang ku Kapolres nyana diundang ku Kapolri tuh kayak ngobrolnya jeung Menteri Pertahanan ya kudu ngobrol jeung atuh segala nu kamari jadi panglima teh sakara gatot tuh ngobrol deui jeung tentara nyana mah sebab naon atuh ahli toriko memual bisa dititah boro-boro sakelasnya anak ketua toriko sakelas nu biasa bagi ahli toriko mah moal kumaha aing bae tah urusanana ngomong keur ka dieu nu penting tenang toriko ngaran menenangkan umat eta orang kan senang tenang gua datang Rizik resep ae urang gua berarti kan sarua tah urang udah salah membaca yes urang tinggal urang ngadoakeun masyaallah mun eueuh nyarana mun eueuh nu nyana deuk kumaha coba ieu nagar deuk kumaha NU pulutai pletoy eta urang ngandalkeun NU nya waduh urang nu seneb nyana nu manggung urang nu seneb atuh itu mah sarua jeung nyanyi teh akur jeung NU teh nah nyana anu keur main urang nu seneb lah tapi kan aya Habib Lutfi tenang ku Allah geus diciptakeun model kos kitu tinggal sing hade urang kahareupna nah tinggal urang berbagi penilaian nah kajeun sama urang bangsa kitu naon bangsa Indonesia ieu kafir kafir mah neangan engke pemilu teh deuk ngungsi cieun nya mah kuari tiket jang menghadapi pemilu dekat Singapura teh geus loba jasa je sieun nya mah besi aya huru hara di Indonesia
Orang Indonesia dek ka mana deh? Sanajan sieun ge dek lompat ka mana? Ka Singapura boga duit ge teu bisa aja meuli tiket ke Singapura. Teu bisa aja pendi dibere duit tah kita ke Singapura meuli tiket tah. Coba deuleukeun di mana? Manya meuli tiket di Cimone. Ka Merak sama tuh. Kula ya misalnya kula boga duit. Aju diajak ke Singapura, ke Singapura aja jeung aja pendi aing mah teu jadi. Entah aing mah kajeun teu nyaho Singapura. Emang kurang moal datang aing mah kajeun kuku bage ngandalkeun nyana ka Singapura deh ka Merak. Atuh teu nyaho aju geus asup ka bandarana ge leumpangna ka mana nomor sabaraha tek ceuli datang ka nyaho deui. Hese mata kula mah lamun ka luar negeri neuleukeun nu mana ya nu nyaho nu mana jelok nuturkeun nu teu nyaho sebab naon engke geus ka ditu balik deui capek. Kula pernah nuturkeun nya pajar nyaho atuh terus bae terus horeganan salah berenget marah salah ban urang aki-aki teu marah urang capek ban adena bae eta kos kitu tah mantak ilmu teh ilmu pelebah ieu nu mana nu dipake pelebah ieu nu mana dipake kudu neuleuh dina lingkungan leulah orang-orang kafir sieun ka mukmin sehingga manehanana neangan jangung si urang manggeus teu kudu kikituanan tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan negara Indonesia aman, perjalananna tentrem, segala rupanana tentrem, ulah aya huru-harana naon sehingga urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah tenang jeung tentrem, ningkatkeun derajat urang ka Gusti Allah tenang jeung tentrem sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Polisina mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, TNI na mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, PNS na mudah-mudahan diberi jujur jeung adil, urang kiai ustad santri kabeh pedagang na mudah-mudahan diberi benta mata hatena sehingga ulah ayana naon di Indonesia menghadapi pilpres dan selanjutnya. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah.